Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dari kanca di dongeng Sunda nu nyanak jejer carios tu genah di malam Jumaah. Atau pamangijantan panglipur kalbu pang beberapa mana. Terus sanaos ngalangkungan ieu udara urang tiasa petepung lawung paamprok jongokna. Datang-datang silaturahmi we manjangkeun kababarayaan. Lah nyai akang teh ka sawah deui we teh. Dengan kebiasaan geningan itu can palat kene cek we genah. Nya mangga akang. Lain kadeta ulah cara wengi. Geus boga bicara reudang. Lain teu. Iya abi teu da kumaha geuningan coba cara rape. Cek pamajikan anak we genah. Kene teu nanaon nyai. Dari teu kudu namanya dipaksakeun. Cek we genah padahal dina hatena mangurunek. Boga pamajikan nu embung padahal mah rek dibere kabungahan. Turun kaburuan lempang ngagandeang bari mangwala pacul kesang nu ngagaraja mapaye kana tongongna lir mawa sumanget keur kahirupanana sanajan heureut pungsat bahan. Lain jangan isuk kene geus rebun-rebun kieu nya ini ubah kene reumis deuleu. Kene bah hayu atuh urang bareng ka sawah. Abah mangke geus rada urang nya tuh ari kitu mah urang rek ti heula we teh nya bahnya. Nya ye kadewe dina mupukanana tah jeung ek naon deui ka sawah. Cek si Abah. Gugui telek ngaramet itu bah. Ngaramet itu nu sawah nu hiji deui maka kalamaculan. Cek we genah. Bari terus ngingkig nuju ka sawahna. Waktosna kanca tos teu nya kapan paralun ampun kasukun ninggalihna nu dipamrih hapunten anu teu da permios.